Pelajaranana ayeuna pelajaran zikir sinareng doa saparantos salat fardu. Dikawitan ku kalimah astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Anu hartosna abdi nyuhunkeun hampura ka Gusti Allah. Abdi nyuhunkeun hampura ka Gusti Allah. Abdi nyuhunkeun hampura ka Gusti Allah. Lajeng Allahumma antas salam wa minkas salam tabarokta ya dal jalali wal ikram. Hartosna ya Allah anjeun anu maha sejahtera, ti anjeun datangna kasejahteraan. Anjeun teh anu maha berkah, anu maha beunghar, anu maha mulia. Lajeng Allahumma la mani'a lima a'toita wala mu'tiya lima mana'ta wala yang fa'udal jadi mingkal jaddu. Tarjamahna ya Allah moal aya anu bisa ngahalangan kana naon-naon anu ku anjeun dipasihkeun ka abdi, jeung moal aya anu bisa masihan ka abdi naon-naon anu ku Allah teu dipasihkeun. Wala yang fa'u dal jadi mingkal jaddu, moal aya mangfaatna kabeungharan hiji jalma lamun ku Gusti Allah teu dipasihkeun eta mangfaatna. Sahingga pamasihan ti Gusti Allah teh kabeungharan ti Gusti Allah teh kudu dugikeun ka mangfaat keur urang, boh urusan dunia boh urusan akhirat. Lajeng tasbih subhanallah, subhanallah, subhanallah dugi ka 33 kali. Hartosna maha suci Gusti Allah. Tah eta teh urang teh takjub narima kana kahebatan naon-naon anu diciptakeun ku Gusti Allah. Gusti Allah teh maha suci, maha hebat, dugikeun ka ciptaan-ciptaanana teh mata nakjubkeun, ngagetkeun keur urang sadaya. Nu kadua alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Nu hartosna maha puji Gusti Allah. Nyaeta eusina mah urang teh nganuhunkeun kana sagala rupa kanikmatan anu ku Gusti Allah dilimpahkeun ka urang sadaya. Lajeng Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar dugi ka 33 kali. Eta teh urang teh mengakui yen Gusti Allah anu maha agung, sehingga urang teh teu pantes nyomongkeun diri da sagarupa nu ku urang dipimilik teu bakal leungit, kageulisan bakal leungit, kagagahan bakal leungit, jeung sagarupa oge bakal leungit, sehingga urang teh teu pantes nyomongkeun diri. Salajengna la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku walahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Teu aya deui pangeran anu pantes diibadahan mung hiji-hijina.
teu aya anu nyarengan ka mantena. Kagungan mantena sagala kekuasaan, kagungan mantena sagala pujian, jeung ari Gusti Allah mah kana sagala perkara teh maha kawasa. Tah kitu anu disebat zikir ba'da salat. Urang sasarengan mangga. Astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Allahumma antas salam wa minkas salam, tabarokta ya dal jalali wal ikram. Allahumma la mani'a lima a'toita wala mu'tiya lima manata wala yang fa'u dal jadi mingkal jaddu. Subhanallah, subhanallah, subhanallah 33 kali. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah 33 kali. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar 33 kali. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Kuihan deui tingawitan. Astagfirullah, Allahumma Allahumma la mani'a lima a'taita wa la mu'tiya lima mana'ta wa la yanfa'u dzal jaddi minkal jaddu.